Bismillahirrahmanirrahim. Sifat anu nomer kagenep tina sifat anu wajib di Allah nyaeta sifat wahdaniyah. Hartosna sahiji Allah dina zatna, sifatna sareng damalna. Nadomanana genep sifat wahdaniyah sahiji Allah dina zatna, hiji sifat hiji damalna ari harti wahdaniyah dina zatna Allah Ta'ala. Muhal Allah Ta'ala bilangan hiji Allah dina sifatna, henteu aya lian Allah anu ngabogaan sifat saperti sifatna Allah, jeung henteu aya sifat Allah rangkep-rangkep tina hiji warna atawa leuwih loba saperti kakawasaan dua. Hiji Allah dina damalna, henteu aya anu ngabogaan tafa salian ti Allah Ta'ala. Angin tapak damal Allah ari dalil anu nuduhkeun kana wahdaniyah Allah. Lamun Allah bilangan timbul apes ka Pangeran, lamun Allah Ta'ala apes moal bukti sakabeh alam. Dalil aklina nyaeta annahu law kana muta'addidan lam yujad syai'un min hazihil makhluqati. Hartosna lamun Allah Ta'ala bilangan moal aya ieu pirang-pirang makhluk. Dalil naklina nyaeta Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Surah Al-Ikhlas ayat hiji. Hartosna bejakeun ku anjeun Muhammad ari Allah eta anu sahiji.